wabarakatuh. Haturan dulu jemoyah kieu wae kanggo kawargi-wargi ade Gelora TV di mana bae ayana. Tantosna patepung lawung pamprok yori sarasim kuring yang onar Ridho Amor. Tantosna dina danget ayeuna urang ngabewarakeun aya salah sahiji kajentena nu aya di Parihan Ciraos Ciamis. Cuman gara-gara nyeri hate ku anu namina Wanoja, pemuda ieu rela ngajelem bebas di Cirahong. Sapertos kumaha informasina tantosna hayu urang keutanan sasarengan. Saurang lalaki luncat tina jembatan Cirahong dugi ka maotna atanapi tepatna di Wates Kabupaten Minggu 28 Agustus 2021 tabuh 14 waktu Indonesia Barat. Korban parantos maot dina walungan Citanduy teras diungsikeun ku polisi gabungan sareng sukarelawan dibantuan ku warga setempat. Anu bunuh diri ieu namina Hernawan 58 tahun warga Kampung Baru Kudang RT hiji RW 3 Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Warga anu terang kana kajadian eta langsung indit ke tempat kejadian pikeun ningali kayaan korban. Kaayaan korban bunuh diri ngakhawatirkeun pisan kusabab anjeunna murag ku terjun tina jembatan Cirahong. Awakna katingali ngagoler di tengah walungan Citanduy handapeun jembatan Cirahong. Yaya Oda Ridho Amor ade Gelora TV Ciamis Jawa Barat ngabewarakeun. Wargi-wargi ade Gelora TV tadi urang parantos ningali kumaha tayanganna anu namina ngajelem bebas di Cirahong. Tantosna sapertos kitu ulah ngarsa ukur anu namina diputuskeun cinta atanapi ulah ngarsa ukur nyeri hate ku anu namina Wanoja meni rela ngajleng kitunya di Cirahong. Pantosna hatur nuhun kanggo kawargi-wargi ade Gelora TV nu parantos like, share, komen, oge subscribe. Sim kuring Yayang Onar Ridho Amor pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.